Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kimarunggi si cakar besi geus teu bisa ngadalikeun di amarahna. Anu bedah harita murelang kanang bule bernyarita. Si lain memang budak edan bule. Geus bener-bener ngahina ka dewek deui sia. Anu matak si lain geus moal dibere diampun ku aing sia. Si lain bakal kojor di tempat-tempatan bule. Alah. Menirang kitu eta ngomong. Kelanya aing rada eungap ieu. Maneh mah sarwana anjir siga si Jarawadul. Nya capek diheulakeun siga nu eueuh. Tapi jauh tina kanyataanna anjir. Apana ku aing geus dibuktikeun maneh mah karek sakali najong dada aing. Sedengkeun pan aing mah geus 2 kali ngasupkeun Panarajang. Apana rek disebut becus kumaha maneh bisa modaan aing sah urunggi. Sate marunggi sangeuna sote silaing mah pika sebelen. Srog. Kimarunggi ngawangun di pasangan dina jurus andalanana nu disebut jurus cakar besi rangsak jiwa. Setiap lawan anu kabeunangan ku cakaranana bakal ngadadak jadi owah kaganggu jiwana. Kimarunggi boga kayakinan jurus andalanana moal mampu diimbangan ku anu jelawan. Harita Kimarunggi musirkeun tanaga lapisan anu meh sapinuhna anu bakal marengan kana Panarajangna. Katingali harita Kimarunggi geus saga diri pikeun maju narajang. Katingali Kimarunggi nyarita kanu jelawan. Si lain geus waktuna ngarasakeun kahebatan jeung kakuatan jurus andalan dewek sana bule. Madilila rasakeun sia. Jurus cakar besi ransak jiwa sia. Naon. Rancatan. Rangsak jiwa sagoblok. Jorela cudung. Syut. Angin sameran Panarajang Kimarunggi nebak kana badan lawan. Nang bule bisa ngarti Panarajang lawan teh leuwih ngabayakeun pikeun ngimbangan Panarajang lawan. Nang bule ngagunakeun di ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan Panarajang lawan bari sakaligus neangan celah lolong kerang kosong pikeun ngasupkeun Panarajangna. Datang Panarajang cakaran sapasang leungeun lawan. Jolepat kolepat. Ngan sakolepat ciri menang bule geus aya di tukangan badan lawan. Panarajang Kimarunggi saukurekeuna ka tempat kosong. Sedengkeun nang bule anu geus aya di tukangan badan lawan. Harita samemeh Kimarunggi ngabalikeun badana ka tukang.
Nang bule geus ngajang luncat ka luhur. Saterusna ngasupkeun panarajang balesan, leungeun katuhuna meta langsung ngahantem puhu celina lawan anu beulah katuhu. Kajelang hiuk jebrekkeus. Jelengeng karasa ku Kimarugi celina ngajelengeng jeung nyeri deui. Waduh, tiada. Narajang lukangeun sia kahed. Ngahina saka aing. Kimarugi si cakar besi ngageronahan ka nyeri bari nyolonton ka hareup meh rubuh nangkuban. Tapi Kimarugi jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Harita Kimarugi nahan badana anu rek rubuh nangkuban ku sapasang dampaleungeunna anu neken kana taneuh terus ngajuralitkeun badana ka hareup. Salonton teksang juralit cilik barang napak kana lemah. Kimarugi langsung ngabalikeun badana ka tukang terus mancuhkeun di tangtunganana bari jeung ngahegak ngatur napasna. Nang bule netep ka Kimarugi bari tus carita. Kumaha ya geus 3 hiji sia Rugi. Aing geus 3 kali ngasupkeun panajang ka maneh. Kumaha karaosna kabeunangan puceuli teh? Raos panginten, karaos gula asemna. Aduh, rugi maneh mah jago kolot anu teu boleh rugi anjir. Kabuktian maneh di wae we anu kabeunangan ku panajang aing teh. Manggeus lah cek aing mah montong diteruskeun talungna Rugi. Apanan saukur micenan waktu anjir ah. Jeung micenan tanaga teu puguh deh. Benar teh Rugi? Srog. Hegak Kimarugi si cakar besi. Bari jeung ngahegak ngatur napasna harita katingali ngawangun di pasanganana bari nyarita kanu dilawan. Licik sia maneh mah nang bule plok. Geus ngasupkeun panajang ti tukang badan lawan. Sakuduna kangaranan talung mah montong narajang ti tukang atuh sia teh plok. Dasar budak edan. Kitu dihareup lain ti tukangeun sia teh. Aduh, kasihan ge loh. Tuh, nya bener. Celana maneh mah Rugi. Ari talung mah dengkeun sarugi. Apanan bebas, dek ti luhur, dek ti hanap, dek ti gigil, dek ti hareup, bebas tarung mah. Nu penting mah nu jilawan bisa ngarasakeun teungeulanana. Pan karaos ku dinya nya. Eta mah maneh we anu celeupeung. Apanan sakuluna mah maneh teh gancang satset aku ngabalikeun badan ka tukang. Atuh puguh raosnya. Janten we puguh ceuli maneh teh dihantam ku aing. Kumaha sarup keneh pikeun meneruskan talungnya Rugi. Dihantam deui ku aing teh puguh ceuli teh sia. Ngajolor sakedeung deui sia Rugi. Kimarugi si cadar besi. Geus teu malire kana caritaan nang bule. Sabab harita Kimarugi keur ngarapal mantra bari musyrikeun kakuatan batina mangsa ngagunakeun jurus tungtungku sasana anu ngandung kakuatan gaib nu disebut jurus papatan cakar pungkasan. Kahebatan eta ilmu anu dilawan bakal ningali dengan Kimarugi jadi opat atawa 2 pasang. 2 pasang leungeun anu kaayana sarua taya beda. Harita katingali Kimarugi ngalakukeun gerakan di tempat. Saterusna ngagibegeun awakna.
Kajadian saterusna jadi ngaget kenang bule oge sabab barang ningali kaayana Ki Marugi anu leungeunna jadi 2 pasang. Ki Marugi anu ngarasa boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun uji lawan sabab jurus tungtungku sanana nyata jurus papatan cakar pungkasan henteu saukur ilmu silat wungkul tapi ngandung kekuatan gaib. Ki Marugi musyrikeun paneutepna kanang bule bari ngumbar caritanana. Si laing montong kaget siah plok. Mun ningali leungeun jadi 4 alias 2 pasang nang bule. 2 pasang leungeun dewek lain anu biasa deuleu. Tapi ieu 2 pasang leungeun anu ngandung kekuatan nu leuwih hebat. Anu bakal mampu nyasrak badan si lain nang bule. Mohon mangga telang kumaha sia we, tamah dek nyasrak, dek nyoksrok, dek nyuksruk. Kurupi-rupi pisan ieu masih rugi. Maneh mah boga kalakuan teh sok aneh-aneh wae rugi. Der eta leungeun jadi 4 mah hiwal maneh mah rugi ah. Tapi cenah naon ketang? Pokona mah tong boro kokod maneh karek 4. Rek jadi 10 ge keur aing mah teu janten masalah siaplok. Anu matak kali buktikeun we ku maneh ayeuna mah. Gableg kokot jadi 4 teh begug teu pikeun modalan aing. Mun teu pikeun ka teu begug mah kacida teuing we kokot saopat-opat. Hasok sia buktikeun jurus naon tungkusan kueh balok teh tungkusan kueh balok tungkusan naon teh ah montong saukur nya capek bau suwet pungkul anjir. Ku dewe kaina bakal dibuktikeun sadang bule nya sok cek aing oge tong seur bacot sia. Kumaha kakuatan jurus tutungkusan? Geus waktuna si lain kudu modar ku leungeun dewek. Oh kitu janten kudu tungkusan. Rasakeun sia jurus papatan cakar pungkasan. Helah. Jorelat curung Ki Marugi si cakar besi maju narajang. Angin sameran panarajangna jadi leuwih kuat nebak kana badan lawan. Pikeun nyembangan panarajang anu jadi lawan. Harita nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Ngajadikeun jirimna jojorelatan nir upama kalangkang. Panarajang cakaran 2 pasang leungeun lawan ngan saukurkeun kan tempat kosong sabab nang bule geus pindah tempat. Syuto fukiuk fuswela los. Panarajang lawan saukurkeun ka tempat kosong sabab nang bule geus pindah tempat dina jarak nu rada anggang. Ki Marugi si cakar besi jadi beuki penasaran we. Harita saga di diri pikeun maju narajang. Sedengkeun nang boleh ngan saukur merhatikeun bari nyengserikeun nuju lawan. Parah maneh Marugi euy. Gerakan maneh mah euy parah. Kalahkah loba gaya sakoko jadi 4. Tapi panarajang eueuh anu keuna anjir. Mikir atuh mikir sia teh heuy. Ceuk aing tong loba ting kokod. Geus 2 kokod mah ken sajeng katuh teu nu penting mah ngahasilkeun. Pikeun ngagebug aing. Ceuk aing ge maneh mah jago kot lu belegug. Jeung celeno tur koplok we.
Hasok syah maju narajang dia rugi. Si lain montong anggap enteng sanang bule. Sanajan sakumat cepetna gerakan si lain, tapi dina hiji kasempatan panarajang dewek bakal aya nu kena kala sasaran. Sumun mangga cek aing oge panti teh abdi teh sumangam kitu kasia teh. Sok mohon mangga tong sake 2 kali sok liat dibebek dihijikeun jeung rujak sikur ge mangga abdi mah mangga. Wah sia rasakeun kulog. Haya Jorelat cidung Kimarugi si cakar besi maju narajang deui tapi seperti tadi deui wae kacepatan gerak nang bule teu bisa diimbangan ku anu lawan. Ciri nang bule lingas naker ngajadikeun lawan teh beuki ambak jeung kesel we. Syup. Abuh, Jorelat pros. Panalajang Kimarugi nyamos dewe. Celegedeg nang boleh harita geus aya di tukangan badan lawan saterusna nang boleh ngacrelat dina kayan teu napakana lemah harita sapasang leungeun nang boleh pilih genti ngahantem walikat kenca ka lawan jorelat hiuk cebrot das cekuk das nang boleh ngacengkang ka tukang lantaran Kimarugi ngarasakeun kanyeri malah ngabalikeun badana ka tukang bari ngalengak seuri. Saukur kitu patut kakuatan Panajang selain tela bule. Sama sakali teu karasa naon-naon ku deuk mah euy. Coba gunakeun kakuatan Panajang leuwih hebat. Anu sakirana karasa nyeri ku dewek euy. Ceuk selain sama karasa gula asemna sok. Kumaha euy. Si laing masih kene sanggup euy. Neluskeun ieu tarung nang bule euy. Lang bule sanajan ngarasa kaget ku kaayaan Kimarugi anu teu mempan ku Panajang lawan, tapi nang bule teh carita sanajan dina kaayaan kaget. Harita nang boleh bari ngemuka kaget terus nyarita. Maneh mah kakarabisan hankeun di kawas kitu patut ge asa geus meunang angin saplok. Apanan Panajang aing ge candi nyakeun. Eta mah pembukaan sakitu mah. Mun ku aing nyakeun mah dibeladi ku aing anjeun sia nyungkruk sia tah. Aslina tak bakal burakrakan walikat maneh teh anjir. Sanajan sakumaha kuatna daya tahan badan maneh, akhirna mah bakal rempag ku Panajang aing sarugi. Geus lah. Tong loba nya capek ge bungkus ya. Hasok geragunakeun deui tah cakaran 2 pasang kokod meong maneh teh anjir. Ulang asa ukur nyakaran angin wungkul jeung nyakaran bujur. Ieu mah si rugi. Ah, ieu mah aram jadah kurang ajar jangkar kehead. Si lain nutong obabat sia masia. Manuk beo lain maneh sia kehead. Nya capek ka malakarap sia. Modal sia. Kita dikeneh modal ieu aing masih keneh beleger anjir. Sok buktikeun atuh sate aing mana keur gering teh sate mana kudu ngayonan di dinya mikir atuh anjir. Tapi naga aing keur gering anjir keulaanan kudu eleh ku maneh mah si rugi. Sia podot geuling ku kumaha oge. Jorela cilung Kimarugi maju narajang deui. Masa karasa kunang bule angin sameran Panajang lawan jadi leuwih kuat batan tadi. Nang bule nangtukeun sikapna
mangsa nibankeun panarajangna rek ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana. Harita katingali datang panarajang lawan. Syuk awus lapos. Ngan sakolepat jirim nang bule geus aya di belah katuhun badan lawan. Samemeh nuje lawan bisa nebak kana tindakan nang bule. Harita di luar dugaan lawan. Nang bule ngagajeng loncat setengah badan. Bari ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu langsung ngahantem kana caleham katuhu lawan. Kojong sakyuk habak deus cuelat. Nang bule mundur ka tukang. Lantaran ngerasa kaget sabab panarajang taya pangaruh naon-naon pikeun nuju lawan, sedengkeun Ki Marugi si cakar besi ngalengak seridi wae ngumbar ka sukahatena. Nang bule panarajang si lain ngahantam taleham dewek teu karasa naon-naon anjir. Naon panarajang si lain dela bule. Si lain rek kumaha bisa ngarubuhkeun dewek pun kakuatan si lain saukur kitu patut sia. Pasina oge si lain kagetnya. Jeung bingung mikiran cara pikeun ngarubuhkeun dewek. Coba rek kumaha ayeuna ketak si lain seneng bule. Waduh, ieu si koplok seuri meuni teu matut kitu seuri anjir kalakah keheul kana ngadengeunna oge sia teh. Mangas ya. Bisa ka aing nyebut bingung. Padahal maneh ge sarua bingungeun anjirnya. Mikiran cara pikeun modaan aing. Sedengkeun panajang maneh saukur nyakaran angin. Komo deui maneh mah leuwih belegug. Naon sababna belegug? Belekuk. Sabab tepi kayeuna panajang maneh calanukeunna. Kalakah we kokod maneh jadi dua pasang. Ari narajang teu begug dasar jago kolot celepeung. Polokotono Ki Marugi jadi tambah kesel hatena. Sabab manehna kudu ngaku yen memang bener caritaan nang bule. Jurus papatan cakar pungkasan nu digunakeun tacan mampu ngasupkeun panarajang ka lawan. Sabab ilmu pangenteng badan nang bule leuwih punyul eta kayan ngajadikeun kacepatan gerakan nang bule teu bisa diimbangan ku Ki Marugi. Srog Ki Marugi si cakar besi bari saga diri pikeun maju narajang. Nentep seukeut ka nang bule anu dilawana bari ngupat jero hatena. Memang bener caritan si nang bule. Jurus panutup papatan cakar pungkasan nu digunakeun ku aing. Can aya anu bisakeun kana anggota badan lawan. Kacepatan gerak si nang bule memang teu bisa diimbangan ku diri aing. Sok sanajan aing teu mempan ku panarajang lawan, tapi ari lila-lila mah bakal seut naga ieu. Kalau kumaha ge aing kudu upaya sakuatan naga ieu. Sangkan bisa ngasupkeun panarajang. Sabab cukup ku sakali anggota badan sinang bule kena ku cakaran aing, mangka sakujur badanna bakal karacunan terus modal ge si goblok deui. Ningali Ki Marugi si cakar besi can maju di narajang. Harita nang bule jadi keseleun terus carita. Alah nya cek aing ge neon anjir. Jelas maneh anu keur bingung mah mikiran antara tarung jeung mikiran hutangnya. Nu matak tong seueuting nyaketan Bang Emok. Si Rugi ngaku jago kolot kokod oge bisa jadi opat, tapi rek nuliskeun tarung kalakah hulang-hulang kawas manuk belakok kujubar. Dasar dia si manuk belakok kujubar
itu siga manuk buek teh jada sia setan kamana kurap sia nya capek teh sagadeu geus si laing maka kabeunangan ku cakaran jurus aing sakehed jurus papatan cakar pungkasan bakal modaran maneh sia hayah Jorela cilung ningali nuju lawan geus maju narjang deui. Nang boleh sagade diri pikeun ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna mangsa nibankeun panarajangna. Syut. Datang panarajang lawan. Syut. Syut tuelan plos. Jadi ngan sakolepat jirim sinang bule geus aya di belah katuhun badan lawan. Saterusna nang bule luncat setengah badan. Narajang leungeun kencana ngahantem dada lawan, sedengkeun panarajang leungeun katuhuna ngeprak beungeut lawan ku dampaleungeunna. Kajleng sat sutubrot hiuk sat hiuk cubret desing beungeut aing jadas ya lah wila-wila deui sedang we Kimarugi ngagerok kaget bisa karasa nyeri sok sanajan ukur sakedeung samemeh Kimarugi badana ngajari jaga tukang. Harita Kimarugi masih kena sempat ngasupkeun panarjang balasan. Nyatana balasan tadonga suku katuhuna kana badan lawan ngajadikeun nang bule ngajengkang katukang. Sakyuk tegas. Benang aing dada aing benang anjeun. Nang bule ngajengkang katukang. Sedengkeun Kimarugi ngajari jeung katukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun nang bule anu ngajengkang katukang meh bae rubuh ngabebengkang, tapi nang bule gancang ngajaga kasimbangan badana terus mancuhkeun di tangtunganana. Nang bule sok sanajan dadana kabeunangan ku tajongan lawan. Tapi daya tahan badan nang bule geus kalatih asak hasil tina latihan ngeueuh maneh di sumur Jalatunda waktu keur aya di Dangyang Alas Purwa. Nang bule ngahuleng bingungeun mikiran cara pikeun ngungkulan nuju lawan. Harita nang bule jeung ras inget ka Sirawing nuju akina. Dina kayaan keur ngahulang kitu dadak dumadakan harita